Hirup hayang sumanget aing luntur, loba jalma hayang aing kakubur, tapi salengkah ke aing moal mundur, kajen bubuk ke aing tetap bersyukur. Aing kudu bisa jadi teladan keluarga di imah dan harapan. Aing kudu bisa ngudang tujuan nyenengkeun kabeh nuti awal mantuan. Hampura barudak aing can bisa merenan naon, tapi tong hari uang dadi hirup mah nu menang nu kuat jiga maraton. Nuhun geus daek berjuang, hampura karek bisa mere peluang. Aing can bisa jadi tempat keur mutang, tapi yakin bakal aya babales keur ka perih arura. Kesuksesan selalu diukur tina duit ting sakolah, padahal naon hartina beunghar jeung pinter mun teu manfaat ke jama loba. Aing kudu kuat nahan sanajan aing sok teu dibere jalan. Aing bakal terus ngalawan karena aing nyaho aing teu sorangan. Batur mah moal apa perih nuku aing ke alaman, tapi tenan naon aing badang geus baal. Jadikeun pelajaran, selalu direndahkeun, diremehkeun, nepi ka disebut kampungan. Tapi aing bakal ngabuktikeun dagoan weh ku saria Bandungan. Karena menurut aing eueuh deui anu leuwih nikmat tibatan. Ngalakukeun hal nu ceuk batur teu mungkin bisa jadi kenyataan. Rek panas rek hujan moal ngiuhan, sing inget waktu mah da moal nungguan. Beki berat beki loba gangguan, eta tanda beki deket ka tujuan. Doa